Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu kanca mitra sadaya di mana wae ayana anu kaleresan sindang nyetel kanal YouTube Simkuring sarta mendakan pidangan ieu acara wilujeng wayah kieu, mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Ieu acara ku Simkuring diberengaran Langari Panglawungan Urang Kiwari. Pidanganana aya sababaraha jirangan kahiji Piksi Mini Basa Sunda, jirangan kadua Sajak Sunda, sareng jirangan katilu Peperenian. Di antara tilu jirangan eta insya Allah panginten ke aya lagu anu oge hoyong dipidangkeun kanggo panglipur kalbu pangbabaraha manah kanca mitra sadayana anu nuju manco dina kanal YouTube Simkuring. Urang kawitan jirangan kahiji Fiksi Mini. Fiksi Mini anu baris dibacakeun dina Langari edisi munggaran ieu nyaeta Fiksi Mini karangan Simkuring tina buku Dayeuh Kasareupnakeun anu medal tahun 2014. Nyanggakeun. Aki Dalimi. Aki Dalimi maot di masigit, sabot keur ngalaeungkeun tarhim, ujug-ujug jiga nu eungap, terus batuk rada kerep, tarhim ebat teu tamat. Kasampak Aki Dalimi geus taya di kieuna, deukeut Paimbaran, Nyorangan. Welasan taun inyana ngurus masigit, adan, tarhim, sare nage deket tumpukan Quran paragi barudak ngaji. Aki mah hayang meakeun umur di dieu, pokna. Basa kukuring ditawaran sangkan sare di imah. Karunya geus aya poena batuk ngehkeh. Basa dianteuran dahareun, da inyana ukur sok dahar di imah ajengan sageus mantuan beberes. Inyana kasampak keur ngembang Cipanon. Sanggeus ngobrol rada panjang, inyana nyaritakeun nu jadi bang baluhna. Aki teh boga rusiah nu batur teu apal. Baheula keur jaman jadi goromolan, Aki kungsi milu ngaduruk masigit, ceuk Aki Dalimi. Geus teu sanak teu kulawarga Aki Dalimi teh. Tapi basa dikurebkeun sakabeh pangisi lembur milu nganterkeun. Nya, keun Aki. Rusiah Aki mah buni dina ieu ati. Fiksi Mini kadua judulna Kabuyutan. Seuneu dina semprong lampu ukurnya angan sajuru kamar. Di luar angin ngorosakeun kararas. Terus hawar-hawar aya sora ngagoronggong jiga dreum kosong digorolongkeun na jalan koral. Beki lila beki atra, ti tebeh kaler, ti lebah astana sembah. Peureum panon mah, tapi teu bisa sare. Kalah bijil kesang tiis tina beuheung. Geus aya deui sora kabuyutan teh. Kadenge sora emang ti kamarna. Halon, tapi jelas dengan ukur kehalangan bilik. Geus heubeul makam Eyang Purwa taya nu ngurus. Sanggeus Kang Elom maot. Sora bibi. Elom teh bapa kuring. Sora kabuyutan narikan ka bawah angin.
laju beki jauh. Punduk berat, banget baal. Si Ujang teu kadenge nyaring. Untung we kerti berak budak teh. Sakalian daek ngendong bet parang aya suara kabuyutan. Ceuk emang. Kuring hayang pisan nyarita, tapi ukur bisa calangap. Sidik pisan atuda. Digigireun aya nu diuk na sisi ranjang, nukangan, buukna, panjang bodas. Fiksi mini salajengna judulna Buni. Rumasa. Tiap ceramah di pangaosan nu ieu mah sok katarumpangan ku niat sejen. Hayang kapake ku buniken. Wanoja nu dina halisna nyalindung ka ajrih asih. Na imutna kaheman lir ka imanan nu geus kapanggih. Sanggeus urang ngalaksanakeun sakur syarat katakwaan. Allah ukur masihan kasampurnaan ka jalma-jalma pinilih. Cekeng waktu ceramah. Nyarita ka jamaah. Turnu nyana mah keur hate sorangan. Hate nu keur meujeuhna deukeut jeung Gustina. Dilawungkeun ku ciptaan pangendahna. Manehna wanoja nyorangan nu sok leuwih ti heula nembongan saban nincak pakarangan ieu masjid nu geus jadi tanaga pikeun sakur kalimah ngeunaan kahadean sangkan kedal dina kamurnian ucapan kuring. Mung Allah nu baris ngaijabah sakabeh doa urang. Sora nu geterna beda ditilaman reret kalebah manehna. Mulang ti pangaosan kalangkang buniken disina ngampi. Diperenahkeun di lebah nu gampang nyampeurna, tapi hamu kasaba ku batur saimah nu kiwari keur tibra dina kekeupan. Naharasa teh todai hilang, najangkanya asirna daratan. Salira nu dipicang-cang ukur satia dina kameu. Ajar cenah hasih rek misurti satu kana hiji tujuan, tapi naha jadi kumapalan cari kasamar di tengah jalan. Ajar cenah hasih rek misurti satu kana hiji tujuan, tapi naha jadi kumapalan carita sama di tengah jalan. Tuh panukan tulungan ieu hate nu aya dina rangkulan simpe. Aya nu bisa nunggu
Jerangan kedua dina acara langari ieu sajak Sunda. Nu baris dibacakeun nyaeta sajak-sajak simkuring anu dibantun tina buku antologi sajak Miang Wadalan Pustaka Jaya tahun 2023. Hiji sajak. Aya hiji sajak nutu mamprak sadaya-daya. Sanggeus kumalayang nete lapisan girimis, sumoreang di bandang jangjang Ciremis, nyusul tepus tapak samar widadari, dina rindat katumbiri. Nyawa injeman pikeun rupaning pasemon, sapada jadi awehan, galindeng, kawih asihan. Nu miharep bisa nyurup, kana sakur makna anyar. Jorowok nutuna lampah, pamelikna ngalalebah. Didinya pisan sing horeng teh, sakujur ungkara sumarekna. Tujulna duka keur saha, punjulna nyakitu tea. 2014. Demi mangsa. Ngaprak dina satangkarak jagat, nganteur nu hayang ngundur hakekat. Linduh daun teu jadi hahalang hujan, maseuhan rangrang dina hanaang panungtung. Ramo-ramo simpe teu leupas tina catetan, nuliskeun nu kudu jadi bagian tina ingetan. Pelong nu nyimpang dina halis ngatumbiri, keur manggihan deui riwayat, mimiti ngancikna surti. Sorot ngenclong diseusup heuretan kiceup, papadang ngudar talikung di luar Rusia heman, patu keriak talaga, silih teleuman sungkawa, mapaikeun kelir harewos, nu geus teu perlu ungkara. Huluwotan sakur ucapan, tepung cacap jeung geterna, lampah mokaha nyanding pasir jeung lengkobna. Neulkeun angen-angen kana saban jalan nanjak, sabot mudun, nu lumaku lain ngan ukur duriat. Lulurung waktu di sorang, berang awor jeung peutingna, di jurung nu muka rohang, renghap madakeun hegakna. Dalit kesang jeung lemahna, akar-akar purwa mucukeun deui hegarna, demi mangsa jeung saraket rangkulan tresna. 2014. Besahawa tiris mimiti nurung kenibun, bulan nase selatan katapang, cahaya nasa waleh muda kana lahunan. Ayanu disumputkeun simpe dina puteran jam, ayah hati anteng maluru sanis kara lambang dina semunuliu di dia ayah dunia bersina ukur dua Adam jeung Hawa di tengah singa sampalang. Kalangkang tahu jadi dilan tatapakan mati, nu
teranjang ayah hati yang termaluru sanis dalam batina semenuliu di dia ayah dunia bersina ukur dua Adam dan Hawa di tengah sana sampala kalangkang tahu jadi gelang tatapakan mati nurku silih lelepa timbangan wawane rejenggulir. Ayah nu disumputkan simpe dina puteranjang ayah hati anteng malu sanis kara lambang dina semunuli di dia ayah dunia bersina ukur dua Adam dan Hawa di tengah sana sampala kalangkang tahu jadi gelang tatapakan mati nurku silih lelepa timbangan wawane rejenggulir. Kanggo jirangan katilu dina acara langari danget ieu rubrik peperanian. Simkuring baris macakeun biantara seserahan anu dibantun tina buku Panggelar Sastra anu disusun ku Dr. Andes Ahmad Hadi. Aka Hadi AKS sumuhun salah sawios pangarang Sunda kawentar anu parantos medalkeun sababaraha buku di antawisna nya ieu buku Panggelar Sastra anu diterbitkeun ku penerbit Pamulang Tangerang. Dina ieu buku teh papak pisan aya upacara paturai tineung, biantara seserahan, sisindiran Agustusan, sajak bobodoran, dramatisasi sastra, drama gending karsmen sareng anu sanesna. Urang kawitan kanca biantara seserahan atanapi biantara masrahkeun calon panganten lalaki. Angape urang teh nuju aya dinu hajat itu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi amalina ma yahzillahu fala mudhillalah wa ma yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita urang sanggakeun ka Pangeran Nu Murbeng Alam. Kalayan syukur kapihatur ka Allah Nu Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Dina dinten ieu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang sadaya parantos dikersakeun ku mantenna tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atu kalihna ti eta urang ngariung teh sejanyak seni kalayan ngadorong ku doa kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul maqasid sakulawargi. Sholawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan mugi-mugi dikocorkeun oge ka kulawargina
ka para sahabatna, ka tabiin tabiatna, kalebat urang sadaya kaum muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebat umat anu kenging syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapa kali ibu hadirin palawargi hormatin simkuring. Langkung ti payun ngahaturkeun rewunuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka simkuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur sewunuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastrawi Guna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka simkuring sinareng rombongan ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun, abot nanggung, abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung. Ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasayan Bapa Sastrawi Guna sakulawargi sing janten amal soleh anu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapa miwah ibu hadirin palawargi hormatin simkuring. Sakumaha anu kauni ngaku urang sadaya. Wireh pun anak Ceptata dongkapna ka dieu diwuwuh ku para sepuh. Diiring ku wargi-wargi, dijajab ku pirang-pirang pinua, kantenan. Sanes lantung tamuh laku sanes lentang tanpa beja. Nanging aya maksud kolbu anu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wirehna kapungkur, sabadana pun anak Ceptata, patepang anu munggaran sareng Neng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Neng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah, geulisna bawa ngajadi endahna bawa ti kudrat, dedeg sampe rupa hade, gadona endog sapotong beungeutna ngadaun seureuh, irungna kubung-kubungan tarangna teh jaman terangan. Ditetep ti hareup sieup di sawang ti tukang lenjang, pantes saupami Ceptata teras kagembang ka pengpeongan. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naek, itu purun ieu daek, dugi ka pasini janji hoyong cacap jatuh krami. Nya dina danget ieu Ceptata teh rupina sejamaheutkeun janji pasinina. Gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Ngancik di alam rimbitan tetek jejem rek muru ka bale nyungcung manawi aya ridho ti Gusti Nu Maha Agung. Dina ieu kasempatan kalayan kasakseni ku wargi-wargi oge diwuwuh ku para sepuh. Simkuring saja nyanggakeun pun anak Ceptata karamakna Neng Titi. Pangersa Bapa Sastrawi Guna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. Atuh ka Bapa Sastrawi Guna sarimbit, khususna ka Neng Titi, ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyangakeun Ceptata. Ti luhur sausap rambut dihanap sahibas dampal, ti tengah tina pangkonan nyangakeun rambutna salambar getihna satetes, ambekanana sadami, nyanggakeun ti luhur saujung ketu, dihanap saujung sapatu, ti tengah-tengah anu kitu, anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. Kalihna ti eta Ceptata dongkapna ka dieu teh, estuning henteu jangjang henteu jingjing. Mung ieu we saurna nu dibantun teh, mung sarupi. Nyaeta nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongot kawas marmut, nu ngarengkol sok ngompol. Nu mawi Ceptata teras ngareka sindiran. Cenah, kareta nyorang tanjakan, jalanna maju ka kidul. Wios Ceptata teu cacandakan, asal etana badegul. Saur Ceptata, eta nu bedegulir doran pacul teh cenah sok ngukuntit tia alit dicacanak ti bubudak. Nanging estu teu acan pisan digolangkeun. Bubuhan dipake pamikul bangkung, dianggo pangeret bingkang, dianggo tihul teu hurung. Nu mawi
teras we cenah dibantun ka dieu manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Neng Titi dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga kitu. Bapak kali ibu hadirin palawargi hormateun simkuring sate acana nampi kana ieu pamaksadan pamugi ka uning utamina ku Neng Titi wirehna Ceptata teh mung jangkung luhur salirana wungkul ditilik tina harti sareng harta nama estuning sepi harti tuna harta suwung ku kaweruh atuh ditilik tina rigigna sanes rigig santri direre tina legegna sanes legeg bapa lebe masih kene maryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadayana. Bapak kali ibu dongkapna simkuring sareng rombongan ka ieu tempat teh katinggal namah ngaleut ngeungkeuy ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang nanging ngaleut teh henteu leubeut ku tanggeuyan ngembat teh teu rebo ku cacandakan ngabringna henteu rimbil ku jingjingan estuning kepat endang ngadaleungdang indit sirip ngaligincing eta cenah aya nu dijingjing sakedik kabantun bari ngalangkung duka naon duka artos sapeser duka kaen sacewir eta mah haturan wae kanggo Neng Titi tama isin ngaligincing minangka pangjaja pangjurung laku ka Ceptata sareng Neng Titi hidup teh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan beber layar tarik jangkar ngarencana mungkas mangsa lalagasan sapukrek muru ka balai nyungcung mugi-mugi pamaksadan hidup duaan teh sing tiasa tinekanan sing teteg henteu galider dina nyorang paneka rumah tangga sabada diwalimahan mugi-mugi hirup duaan teh sing tiasa ngawangun rumah tangga anu ngarunggunuk kawas dukuh ngarandakah kawas manja ngarendekeh kawas sereh sing ayam tentrem kutara harja runtut raut sauyunan sareundek saigel satata sarimbagan sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh silih kojayan ku kanyaah titih rintih mupusti rasa kaasih tebih tina hiri dengki anggang tina pacengkadan sing jauh tina salingkuh guyub akur sauyunan ngabangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Bapak miwa ibu hadirin palawargi hormateun simkuring rupina pisanggem simkuring urang cekapkeun sakitu bae mugi agung cukup lumur jembar hapuntenna anu ditedak bilih langkung saur bahe carek bilih aya budi anu kajingjing ti tepi suwiring basa anu kacandak ti padesan bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah kabentur tuur kabentar taar kababuk punduk kapengkek kelek kaciwit imbit katajong tonggong sareng babokong hapunten anu kasuhun hapunten pamungkas pisanggem hatur sewu nuhun kana samukawis perhatosanana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.